Bismillahirrahmanirrahim. Al-masyru'atu ari ieu eta pirang-pirang syariat. Tahwilul kiblati tegesna kahiji pindahna arah kiblat. Shaum Ramadan kadua diwajibkeunana shaum Ramadan. Zakatul fitri katilu diwajibkeunana zakat fitrah. Zakatul mali kaopat diwajibkeunana zakat mal. Sholatul idaini kalima sunnatna bidamel sholat idain idua Idul Fitri sareng Idul Adha. Fisanati saniyati eta tetep dina taun kadua minal hijrati tina hijrah. Tahawwalat narima pindah naon al kiblatu arah kiblat min baitil maqdisi ti baitul maqdis ilal ka'bati ka ka'bah ba'da andolla dina sabada yen condong saha al muslimuna pirang-pirang muslimin yastaqbiluna eta maradep itu muslimun Baital Maqdisi ka Baital Maqdis sitata asyara dina 16 naunana syahron bulana. Wa fi syahri Sya'bana jeung eta tetep dina bulan Sya'ban aujaba ngawajibkeun saha Allahu Gusti Allah sauma Ramadan kana puasa bulan Ramadan alal muslimina ka pirang-pirang jalma muslimin liyazuko karena supaya ngasaan saha asoimu jalma anu puasa syiddatal ju'i kana bangetna lapar wal atoshi sareng bangetna dahaga patalina tuluy leuleus naon nafsuhu hatena itu si soim wa yatahadzaba jeung supaya ngadidik hulukuhu kana pirang-pirang akhlakna itu si soim payashula tuluy narima gampang alaihi ka itu si soim naon fadlus sodakoti masrahkeunana pirang-pirang sodakoh. Wa fiha jeung tetep dina itu taun aujaba ngawajibkeun saha Allah Gusti Allah zakatul fitri kana zakat fitrah rahmatan barina jadi rahmat lil fuqara'i ka pirang-pirang jalma fakir wal masakini jeung ka pirang-pirang jalma miskin wa du'afa'i jeung ka pirang-pirang jalma anu lalemah wasyadda bari anu nutupan lihajatihim kana pangabutuhna itu anu kabeh wali idkhali sururi jeung pikeun ngasupkeunana kabungah atawa mere kabungah alaihim ka itu anu kabeh wa fiha jeung eta tetep dina itu taun aujaba ngawajibkeun Gusti Allah zakatal amwali kana zakat amwal zakat mal zakat harta wa ato jeung masihkeun ha kana itu zakatal amwal lil asnafis samaniyati pikeun asnaf atawa golongan anu 8 liyaduma karena supaya tumattep atawa langgeng naon al mahabbatu silih pika cinta bainal agniyai antara pirang-pirang jalma anu beunghar wal fuqara'i jeung pirang-pirang jalma anu fakir wa yata'awanu jeung silih tulungan wa yatanasoru jeung tegasna silih tulungan itu anu kabeh wayan tadima jeung narima tersusun naon al amnu keamanan wa fiha sareng eta tetep dina itu taun sana nyunatkeun Gusti Allah sholatal idaini kana sholat dua tegasna Idul Fitri sareng Idul Adha
liyatamakana karena supaya kongang naon abnaul baladil wahidi ngadegkeunana lembur anu sahiji minal ijtimai tina ngumpulkeun tina pakumpul fi yaumai idul fitri dina poean idul fitri wa idul adha sareng idul adha. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu sanati saniyati. Ari ieu eta ringkesan kejadian dina taun anu kadua. Fi sanati saniyati eta tetep dina taun anu kadua hadasat anyar datang atawa terjadi naon gozwatu waddani perang wadan wa buatin jeung perang buat wal usyairoti jeung perang usyairoh wa badril ula jeung perang badar ula wa korkorotil qadri jeung perang korkorotil qadri walam yakun jeung henteu bukti fil jami'i dina sakabehna naon harbun peperangan henteu terjadi wa fiha jeung tetep dina itu sanati saniyah hadasat terjadi naon gozwatu badril kubro perang badar kubro id horoja ujug-ujug kaluar saha ar-rasulu kanjing rasul liya tarido karena rek megat kanjing rasul ngiron ka rombongan onta li Quraisyin milikna kaum Quraisy wa ma'ahu jeung tetep sarta kanjeng Nabi salah sumiatin ari aya 300 wa salah sata asyara jeung 313 naonana rajulan lalakina walama alimat jeung samang-samang sanyaho saha Quraisyun urang Quraisy bihurujihi kana kaluarna kanjeng Nabi arsalat tah ngutus itu Quraisy bi sitamiatin kana 600 wa khamsina jeung 50 naonana rajulan tentarana faqatala maka merangan hum ka itu Quraisy saha ar-rasulu kanjing rasul hatan hazamu sahingga kalabur itu Quraisy wa kutila jeung dipaehan minhum ti itu Quraisy saha sab'una 70 wa usiro jeung ditawan saha sab'una 70 walam yuqtal jeung henteu dibunuh minal muslimina ti pirang-pirang muslimin illa arba'ata asyara kajaba 14 naonana rajulan tentarana wa qad hatama jeung nyata ngamistikeun geus ngamistikeun saha ar-rasulu kanjing rasul al-fidaa kana tetebus alal aghniyai ka pirang-pirang jalma anu beunghar faqtadat tuluy nebus hum ka itu muslimin saha Quraisyun urang Quraisy wa amal fuqara'u anapun ari jalma fakir papida uhum maka ari tetebusna itu fuqara eta ta'limu sibyanil madinati ngawurukan pirang-pirang budak urang Madinah al-qiraata kana di ngajar maca wal kitabata jeung kana ngajarkeun nulis wa fi hadhihi saniyati jeung eta tetep dina ieu taun hadasat terjadi naon gozwatu Bani Qainuqa perang Bani Qainuqa wa hum sareng ari itu Bani Qainuqa eta kaumun hiji kaum min Yahudi ti urang Yahudi min Yahudil Madinati ti Yahudi Madinah khonu anu cidra itu Qainuqa al-ahda kana perjanjian wa hasara tuluy ngepung hum ka itu Qainuqa saha ar-rasulu kanjing rasul wa toroda jeung mulangkeun kanjing rasul hum ka itu Qainuqa minal madinati ti Madinah wa fiha jeung tetep dina itu sana
Tahawalat narima pindah naon al kiblatu arah kiblat min baitil maqdisi ti baitul maqdis ilal ka'bati ka Ka'bah. Wa furido sareng difardukeun naon saumu Ramadan puasa Ramadan wa zakatul fitri sareng zakat fitrah wa zakatul amwali sareng zakat mal. Wa sunat jeung disunatkeun naon salatul idaini salat idua Idul Fitri sareng Idul Adha. Wa tazawwaja jeung nikahkeun jeung nikah wa tazawwaja jeung nikah saha Aliun Sayyidina Ali bi Fatimata ka Siti Fatimah. Wa umruhu sareng ari yuswana itu Sayyidina Ali eta ihda wa isruna 21 naonana sanatan tauna. Wa umruha sareng ari yuswana itu Siti Fatimah eta khamsa asyarata 15 naonana sanatan tauna. Wa fiha jeung tetep dina itu taun sanah dakhala lebat saha ar-rasul Kanjeng Rasul li Aisyah dakhala. Wa fiha jeung eta tetep dina itu sanah dakhala nikah saha ar-rasul Kanjeng Rasul bi Aisyata ka Siti Aisyah. Wa sinuha jeung ari yuswana itu Siti Aisyah idzaka dina nalikana itu dakhala tis'u sanawatin eta yuswa 8 taun. Wa fi hadhihi sanati jeung eta tetep dina ieu taun tuwfiyat dimaotan saha Ruqayyatu Siti Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.